mah di panggung teh loba sireum sing karaya. Hah? Toy enggak enak mah geus pae. Oh gara-gara loba sireum uing nyanyi oge rada pararoho deui. Naon? Da di spieu mah di ditu mah tuput di ditu rayak dina pangkoli teh kos sireum. Hah? Maksudna teh apun pieu di rayak aya nu koneng aya nu hidung. Heran da urang mah di dieu mah loba sireum. Alah. Heran lah kieu lamun dibawa ka rumah bagus. Bapak Hajat, ayeuna mah teu kedah meser lampu senter mending ieu ge cenah. Sorangan ieu mah bisa ngomong. Coba ieu mah ditanya, lamun ditanya kurang dia tagih halo sayang. Kaliyo. Demi Allah ya lampu bagus. Saha? Itu nyahon. Bapak Hajat jeung urang boga sesuatu. Sesuatu naon? Pokona mal beja-beja da Ibu Hajat bikin buruan. Moal kudu timuruan Bapak Hajat paling Ibu Hajat mah. Tadi ke Bapak Hajat teh ka aku teh tadi teh majalkeun teh pokona mah kitu. Oh kitu kumaha? Pokona mah rahasia. Oh rahasia teh rahasia naon? Rahasia teh aya rahasia ilahi. Majalkeun teh cek Bapak Hajat teh kan neng kena. Neng ala penyu. Lain ala penyu. Naon? Bahasa Inggris. Atuh eta nu kitu. Oh cek Bapak Hajat neng ala penyu. Lain ala penyu. Naon? Ieu geus di mejaan. Aku dari ala penyu mah aku cinta padamu. Aya ala penyu. Neng cenah ge penyu ala tuh di Lebak Munti. Oh. Emang aya penyu? Oh loba penyu teh kuya. Oh, kuya. Tah cara nu neng aya kuyaan cenah. Naon kuya di sisa-sisa tuh gitu loba budak laleutik. Saha? Eta maneh. Oh da budak leutik ge aya kuyaan. Atuh aya. Lamun awewe aya kuyaan. Heeh. Lamun lalaki aya kanyutan. Oh da kanyut mah bahasa lemesna di mana-mana ge. Lamun hayang lemes. Lamun hoyong lemes. Di dia aya material teh. Aya. Da meser hamplas di gulung we lah loba-loba. Tah nu kang ojos samplas tah. Da nu ojos di hamplas mah teu pokona mah. Soalna mah nama Badungan. Oh daya itu kan kena. Tukang bohong. Ojos di mana-mana ke buah kaum mau wadah kukan. Oda wing mah itu di dakukan teh we boga penyakit lemah neunut. Lain lemah neunut. Oh, dan neng mah baheula teh waktu keur dilahirkeun teh pas tenang belekuk wing bijil. Bijil naon? Oh, bijil wing. Mendak neng mah teu neng kenang teh bujur teh sok kikituan teh. Alah. Tah kikitu. Arek kenalan heula sok mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tah aing mah sok sedih teh. Kumaha kitu pan dijawab kurang? Oh, da maneh mah di panggung. Hayangna kusaha? Ku Ibu Hajat, Bapak Hajat, para penonton dari Cicin teh meureun penonton lain saha. Lain wayang. Lengkap aya lengkap cikotok sok sedina teh dina kieu tah. Taraya nu ngajawab. Taraya nu ngajawab. Oh rek diancam anu teu ngajawab ka Neng pokona mah. Kumaha? Anu teu ngajawab salam Neng burut. Naon nudokeun burut pamali. Udah pasti maksakeun. Mung ge pasti maksakeun. Waalaikumsalam. Bade jeung nyungkun. Bade jeung nyungkun teh. Sok coba sakali deui. Uihan deui cara memang lede. Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sepakat 500-an raos. Mang beli mang. Saranaku sakulan. Tukang tahu goblok. Jawab lain tahu be. Kita tukang tahu ku ngaganggu bae-nya. Oh. Balikan deui aing lagi. Tadi dinya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, anjing apa salah tah? Mau lagi di sana tukang organ di parebutkeun ku anjing. Makanya dia anjing nagalau dehnya. Oh makanya kalau teh makanya boga eta tukang organ mas nala ge menang iri di. Lain bangun tadi sakolahkeun anjing teh nya. Coba anjing lah, sotik-otik mangerti dawing teh keur ngucapkeun salam. Meni eueuh karunyana pisan Ya anjing. wah karunya pisan aing mah kudu pindah-pindah teuing gesan. Oh, coba sakali deui. Aduh Gusti abdi ampun teu kuat. Bapak hajat kali ibu hajat. Kunaon? Salam aing dijawab ku gogog anjing. Bikin lah Jos, sering najis kahuruan. Lain kahuruan eta mah. Naon? Tuh, hop juru eta deui tah. Kacai Jaya Unas. Kadarat, Kadaran Tuna Jaya. terus Kebon jahe kadon ngopet. nah ka kebon jahe ngadon ngopet. Jampe. Jampe naon eta? Oda sionom jadi kok dia paluan kudu. Iya Oh, mah. coba sok. Oh. Wah ini jampe anu lah pokokna mah. Allahumma barik lana. Di mana jak tanah? Wakila ada banar. Oh. Eta ku doa arek dahar eleh. Aku gitu loh. Tapi maksudnya eta kumaha eta lamun bisa eleh gitu. Maksudnya kia ampun dibere jampe dahar mah sieunan jurigna ge di dahar mah. Ku jelema. Aduh paneta dia jampe mah. Heeh. Aku ingin dibacakan. Oh, pernah eta aya nu kasurupan. Anu kasurupan tak pemokoan kan itu kan ibeng. Oh, liwat sekelat ya. Heeh. Oh, pokoknya manu jampe bismillahirrahmanirrahim. Pungut-pungut tina pungut sayang walik tina putat sa perunggut yang ngeburut ay malik sieun bucat. Naon eta lengkadinya. Najis eta juri ke sieunun. Terus? Bagian diberi jampe dahar. Heeh. Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Apung acir. Sieuna. Sieuna Udah di sieuna juri kok di dahar mah Atau meureun. mentak jampe mah tuh kudu loba-loba Ah. kaki kan nu eta. Heeh. Oh, nu mah sok aya melek sakali deui nu teu ngajawab taneh pokona mah kitu. Sok. Balikan deui ah. Oh, ciri ini di dia orang Islam. Oh, da cenah ge cika terangan oge. Ah. Siapa saja kalau bahasa Indonesia ya. Heeh. Ya sebenarnya aku mah kalau bahasa Sunda mah nggak biasa. Guys. Kita itu harus dilihat dari penampilan rambutnya. Yes. Ini rambut ini juga bukan rambut asli, asli. Rambut di saha? Mana nganyuk. Di Jois. Sanes. Uing mah kenging rambutnya di toko balangah. Maksudnya toko balangah kumaha? Lebogana keur meleng kuing dicokot. Oh, eta teh tukang tokona balangah. Balikan deui. Maling begitu mah. Oh, aya bawa uing mah di dieu ngucapkeun salamna uing mah arek ulang. Asa kumaha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah keneh bae nu ngajawab. Dia lain. Bisa diheut bae nya. Coba wing bagian calik. Calik tah calik. Ah, gitu. Maklum parawan masih rada jijik Tuh, keneh. bos. Bos naon? Bos danta. Oh Bos Danta. Halo Bos Danta. Selamat papangih kita di dieu. Oh, bahasa Indonesia dicampurkan jeung Sunda. Kuihan deui hati khusus kanggo ka Bapak hajat neng bade nepangkeun pokona nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geus teu bae nu ngajawab.
Belakok saya nggak jawab. Lain jawab ku kodok mama. Waalaikumsalam gitu. Oh, itu kenapa jauh-jauh di Sukabumi? Sukabumi nama, aku ngaku aku di Sukabumi. Oh, dan neng mah Sukabumi na kota gitu loh. Itu Kang Melodi di kota. Mana? Eta Bohong. kurang mana? Eta mah orang ieu teh geuningan anu Tilowong. Aya anu jalan Agus ka jero tah eta luhurna. Anu di luhurna Rempang. Di luhurna Rempang. Eta teh tukang Melodi teh jelema teh capetot. Nah, capek teh. Oh, capek gawe untuk itu pokoknya. Aduh. Wing mah wieu tadi jawab salam oge wing mah bade nepangkeun. Bangun tadi kunci kurban ieu sapi. Bangun ketinggalan. Neng mah bade ngahibur khususna eta nepangkeun ke Bapak Hajat, ampun. Bapak Kiwong. Oh, Bapak Kiwong sareng Ibu Kiwong. Ibu Yuyun. Mana masih eta menyebut teh di mana-mana ge lamun bapana Jaro, ibuna Ibu Jaro. Eta kitu. Oh, ayeuna bapana Bapak Kiwong berarti ibuna ge Ibu Kiwong. Apa itu mah pangkat? Tah. Itu lamun Jaro, Ibu Itu Jaro. nyaho Bapak Kiwong oge lamun keur puting sok jadi pangluhurna. Maksudna? Oh, pangluhurna. Heeh. Oh, pandai awewe jeung lalaki malalak awewe maradahana, lelaki mah luhur mah bae. Oh, si eta mah jauh negatif bae pikiran anak. Oh, aneng mah eta nepangkeun bade ngaheulangkeun lagu. Lagu naon cenah? We ngerek jadi ibu sinen. Sinen saha? Loba sinen teh rek nurutan saha? Alhamdulillah neng teh caritana nu ti Bandung Mama Cicing Cangkuriwet. Cangkurileung. Oh, itu mah asli teuing Cangkurileung na uing mah Cangkurileung. Sanes nu ti Cihangasa. Sanes Mamah Titin. Yo neng mah sinena ge masih parawan kene. Oi, parawan kumaha aja. Atuh dari parawan mah nya pemikna ge rada beda. Lamun Rana. Rana di Topol. Lamun nini. Tah lamun ini mah rada di kieu. Oh, eta kitu. Ora bahan perbedaan antara Rana parawan teh beda. Beda kumaha? Dina pipisna beda. Kumaha nu pipisna lamun parawan? Parawan? Apa kenapa parawan mah bagus pipisna? Kumaha? Orang kantak kenalnya kuningnya. Coba ada. Oh, tina lempang jeung kana ieuna ieu mah. Itu tina parawan dina lempangna ge rapet kene. Rapet. Parawan pimpetan. Tuh ieu teh kaki jeung kaki teh rada rapet parawan. Eta kamar cai. Lempangna ge kieu tah. Bibir teh rada kunyam-kunyam. Celek beka dia parawan mah. Parawan. Parawan mah ieu ge rapet. Rapet. Sadana ge parawan pipisna teh sepri. Eta parawan. Eta parawan. Oh, lamun Rana. Rana mah da beda parawan jeung Rana teh beda berarti Rana mah geus rada boga saeutik. Rana mah rada. Oh, mah geus 2 kali 3 kali 4 kali. Oh, geus 2 kali 3 kali 4 kali mah. Reupangna teh biasa rada gaya saeutik teh. Teu malu-malu kucing. Tapi keur kamar cai. Di dia tadi parawan mah rada boga saeutik ka dieu. Rana mah? Rana maksudnya eta. Rana. Rana mah sadana teh Coca-Cola. Jus. Kuat kitu eta. Oh, ditungtungan ku hitut. Rana mah. Lamun nini. Nini mah parah. Maaf nya kan nini. Maaf ya mama da cenah ge cik Bapak Kiwong oge kedah dikantakun. Oh, ini mama jakeun budak aing masih kode teuing da cenah aing geus kolot ieu cenah si katempo oge. Cik nini. Aing para airana mah di dieu disikatkeun ade. Aing nini mah teh jauh ieu. Nah, oh ti sadana. Si sadana teh aqua. Kadang-kadang ditungtungan. Kumaha? Cara nu dagang es joli. Aqua es joli jos. Kuat aya perbedaan eta. Atuh beda parawan jeung Rana mah. Oh, parawan mah dina hatuin hitutna ge sweet. Emang aya urana mah. Aya nini. Belakok keceput. Alah, awing mah rek hiburan awing rek di ibu sinen Sok. Kurang gitu heula nya. Sok mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah aya nu ngajawab detik-detik oge. Etang-etang penghibur kalabu kanggo bebrahmanahkan ka sadayana. Khususna kanggo ka urang Cimangu oge teh ilang kanggo ka Bapak Hajat kali Ibu Hajat. Etang-etang nepangkeun dening Til Kusniawati dog-dog lojon angkot bangkong belakok samidun jus. Etang-etang nepangkeun urang haleuangkeun dina lagu Patapang Sono.
Lagu ieu disangakeun kanggo ka keluarga besar Bapak Hajat kali Ibu Hajat teh kahilang kanggo ka para penonton sadayana. Teh kantun kanggo ka urang Cimangu sadayana kumpe kanggo ka urang Langkom. Kangge ka Abah Sala deh. Oh, teh ilang kanggo ka Abah Salah. Sareng Mah Haji. Sama Haji geus rami sebenarnya sareng ning dieu teh kena. Oh, boy nang ngawawuhut da geulis. Ai baheula mah uing goreng aya nama geulis. Laguna naon cenah? Astagfirullah. Hah? Atuh kasurupan dong. Ning nong. Ning nong. Alah. Alhamdulillah. Mamahnya nak tukang keset anu dongkap nanti Bandung atuh terus tukang keset teh astagfirullah. Aya tukang keset. Aya mimitina mah bagus ya tukang keset. Naon? Oh iya mah tukang keset itu dia anu. Sok ah, oh langsung bae dindingnya. Kanggo Bapak Hajat anu sayang, ari ngahaturkeun pajat anu sayang, patepang sono, patepang mah, sareng sim abdi Bapak Hajat Bapak Kiwang anu sayang, patepang pajat, sareng sim abdi, Bapak Hajat teuing, ari ngahaturkeun, Salayan. ngahaturkeun pajat anu sayang, patepang sono, patepang mah, sareng sim abdi, patepang sareng sim abdi. Bapak Hajat teuing, ari ngahaturkeun pajat anu sayang, ngahaturkeun pajat ka Ibu Hajat, patepang sono, patepang mah Bapak Hajat, sareng sim abdi, patepang pajat, sareng sim abdi. Bapak Hajat teuing, ari ngahaturkeun, ngahaturkeun pajat sayang, patepang sono, patepang mah, sareng sim abdi, Ayo Bapak Hajat diantos. patepang pajat sayang, sareng sim abdi. Bapak Kiwang teuing, ngahaturkeun pajat sayang, Oh, ngahaturkeun pakiwang ka Ibu Kiwang, patepang sono, Salayan. patepang mah, sareng sim abdi. Tuh geuning Bapak Hajat Bapak Kiwong. Patepang, Alias Bapak Wong Sopangan. sim abdi. Bapak Hajat anu sayang, ngahatur, Hatur nuhun Bapak Hajat. ngahaturkeun Tahu mah sen cemburu doang Ibu Hajat. Urang kita bieu paur. Lain cemburu nama Bapak Hajat ngalirung euy. Lah Ibu Hajat aku gini gadang Bapak Hajat. Kudu nama Ibu Hajat mah kan ieu timuruan hanteuna pantuluh meureun gitu. Oh, Ibu Hajat sasi namina. Ibu Yuyun. Oh, Ibu Yuyun. Ah. Aturan kanggo ka Ibu si Yuyun. Ibu Yuyun. Bapak nuhun keur nyebut Ibu. Ah, Ibu Yuyun. Kanggo ka Ibu Yuyun anu sayang, Alan. ari ngahaturkeun Ibu Yuyun anu sayang, Salayan. ngahaturkeun Ibu Yuyun, patepang sono, patepang mah Ibu Yuyun, sareng sim abdi, patepang Ibu Yuyun, sareng sim abdi. Ibu Yuyun Ibu Hajat, ngahaturkeun, ngahaturkeun Ibu Yuyun, patepang sono,
maksudnya kumaha? Urang makarunya ka ibu hajat pilih gobis di Oh, papagon. mohon. Oh, nya nama makageuna mah da bawa nu hejo. Ari ngahaturkeun ibu yuyun anu sayang. Ngahaturkeun Hatur nuhun Ibu Haja. batu bangsono. Lain tadi mah nu dikeupel teh nu hejo. Tetempoan meureun lampu. Mun tetep urang nu salah kitu. Salah. Oh pan tadi ibu hajat dililik Terilik. Nah, adis teh dikeupel kieu. Katempo nama hejo. Orengan. Anu datang 2000. Panoba 2000 ge bieu di urang. Lomba. Oh nama si Apul udah 1 juta kurang 2000 terjadi 1 juta. Benar. Apakah mata aku yang salah? Yes. Apakah lampu yang salah? Lampu nyorot eta teh. Soalnya tadi kelihatan yang dipegang sama ibu hajat itu yang hijau. Kenapa yang datang abu-abu? Teuing leungeun sabelah di kana saku sugan. Oh ting kena saku. Tapi bieu teh meh balik teh mojang teh tenang. Oke deui anu hijau mah teh deui. Ieu mah karak percobaan. Ieu mah cenah karak percobaan. Karak DF. Karak eta mah majar teh si ibu hajat kali bapak hajat oge nengti eta mah karak sekedar DP. Karak DF. Pokona mah ge mah cenah pokona lamun nengti lah. Ieu deui pokona mah teu ngawur. Naon anu ngawur? Oh iya ke batu karikil. Ayeuna mau merek hiburan mau lagu eta. Sok mah. Ieu mah spesial kanggo kepala wari. Pokona mah khususna kanggo ka urang Cimangun sadayana. Uing boga lagu spesial anu nuju viral ayeuna. Di dalam hati. Pokona mah lagu ieu kanggo ka para penonton anu di belah kanan, anu di payun, anu di belah kiri mah pun jauh. Spesial pokoknya manting neng dina laguna di dalam hati. Musik. Budak bageng teu punggung ngawi hanteu doang pire wae. Si eta mah MC na teh bego da heuh. Lain bego Ampun dia cek uing dina lagu naon? di dalam hati. Oh pada tadi uing lagu dina hate. Mut be. Atuh rek naon kudu diucapkeun. Oh pada cek uing oge di dalam hati. Rek naon kudu dibebejakeun tuh. Oh bisa hayangnya oh urang ieu spesial di dalam hati mentak na hate urang mut. Alah, awing ngareke sebenarnya mah neng teh sorangan ayeuna teh. Awing ge alhamdulillah nyenak sinen anu geus kolot. Oh tapi manehna geus multi talent. Oh anu dongkap di kota Bandung. Pokona mah eta mah rupa kitu ge ini gaul. Ini gaul pokona si multi talent manehna mah sagala enak ge bisa. Oh manehna mah jadi ibu sinen jangan ditanya. Penyanyi pop Sunda jangan ditanya. Pokoknya mah semua lagu hayang ditanya. Oh tapi ya mama nate hayang di nate ku lagu ieu teh geuning judul nate anu judul nate Kosia. Oh Kosipa. Ma. Spesial kanggo Mas Susi aya lagu Kosipa. Penyambutan bieu ge cenah ge mojak rezeki butuh hajat kali bapak hajat. Lamun Mas Susi tos doka pokona mah nu hejo. Moal dikaluarkeun. Oh rek dikenakan tongkon deui bae. Spesial kamu Kak Mas Susi diantos. Mas Susi aturan. Dilakuin ke keluarga besar Bapak Hajat Bapak Kibong. Aya Kosipa. Biar ngomongkan kaki urangnya. Jadi sabulan terjumpa.
Lain eta kana blok bukan batang kana roti gitu. Oh. Lain bener nyingsat gitu. Mak, lain eta nu pojoget sakumanukeun nya di bonteng ngisi. Mama, tapi anu digigir. Bener ngabatring. Mojarkeun nanti nu Nah, digigir. tanu diharap bulan itu tuh bulannya. Berarti Tadi- dia hayang nempo acaranya. Anu digigir cenah ningali mah teh. Anu bieu teh cenah hayang ningali supaya jelas.